Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wastapun Cepi Setiawan. Di dieu abdi bade ngaresensi buku anu judulna Payung Butut. Pangarang Ahmad Bakri, pamedal PT Kiblat Buku Utama, kandal buku 64 kaca. Sempalan katilu, Cecendet Mande Kiara. Sinopsis caritana, ieu sempelan novel teh kacaritakeun Suganda rek kalamar bebendena nyaeta Neng Eba. Najan Suganda di pangumbaraan jeung bebendena sabab sekolonan surat jadi hate duanana geus ngarasa beuki nyangreut pageuh. Atuh Suganda teh balaka ka kolotna hayang ngalamar Neng Eba. Najan bapana Suganda teh apal bakal kumaha walonan ti bapana ieu teh nyaeta bapa Neng Eba. Tangtu bakal moal tumarima sebab manehna mah turunan Menak. Tapi antuk nama ini tuae diwakilan ku Haji Anwar ditepikeun ka hayang Suganda ka Neng Ebah teh. Bapak Naib teh ngampi ka hayang Suganda ka Neng Ebah teh lantaran beda teureum beda getih, kasarna mah beda turunan. Beja Suganda ditampi ku keluarga Bapak Naib teh atuh teu lila salelembur oge pada nyaho. Salianti keluarga Suganda nu ngarasa kahina, masyarakat salembur oge sarua ngarasa kitu. Sabab siga dianggap turunan Atta Jambu ku keluarga Bapak Naib teh. Pajar teh keluarga Suganda teh Cecendet Mande Kiara. Teu aya kahengkeran dina ieu buku. Kaonjoyana seueur pieunteungeun kanggo kahirupan urang sadidinten. Kacindekana harti tina paribasa Cecendet Mande Kiara teh nyaeta jalma teu boga nu ngarasa loba gaya. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I want you home, jump up to the top of the ground. Ding dong got me on my phone, nice tea and I get my ping pong.